Kareta nu terus kebat karya Hadi AKS. Naha ieu kareta bat terus nyemprung dina peuting hideung meredong. Kapan urang geus gilig indit bari mikul pangharpan. Miang jeung tanaga panyesaan jeung kesang nu saat kari tapakna. Urang nyingkah nyiar lembur ngumpur keneh ku bulan nyusul taneuh nu beus juuh cinyusu. Di dieu lelemah cai pangancikan geus eueuh lahan satapak jeung langit satiung. Pikeun nyenghap sarenghapan. Tapi terus mamprung ieu gerbong ngahudangkeun ka keung nu ting juringkang. Berang deui, peuting deui, nyeak kaditu katabeh wetan kawas rek muru balebat. Lebah mana ari halte pangeureunan, taya nu bisa nuduhkeun da puguh teu kaimpleng lebah mana urang reureuh. Balok demi balok sasak besi nu ngadingding, torowongan nu manjangan, lulurung-lulurung waktu jeung sinyar-sinyar abad nu hurung geus kalarung kaliwatan. Kareta terus ngahegak mapai rel ka tepi wiring. Gumuruh nyorang lembur demi lembur nu araheng. Di saban jandela urangan bisa reuteum nenjo bumi panineungan. Pakebonan tingrung gunuk jadi beton, pasawahan ting gurilap jadi wajah, walungan mudal kusara, bangke orok rejeung rungkang tatangkalan, jalma-jalma rajeg ngarelun jadi haseup nu harideung, anteng nyakaran pasir gudawang jeung gunung-gunung nu daroyong. Rek kebat kamana ieu kareta taya nu nyoara. 2010 tina buku kumpulan Sajak Katumbiri.